Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di channel MKC TV. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing. Ki Kampak waktu jalan-jalan ke daerah Gunung Hejo Darang dan Amprok didinya jeung arana si Memet nya. Memet Firmansah nya. Geuning bisa wawuh Ki, kan Ki Kampak boga babaturan di dinya si Doclang. Ki Kampak keur ngopi di dinya, manehna curhat ka Ki Kampak. Naik naon curhat ka Ki Kampak, emang aing tokoh ini. Henteu cenah siga ngarasa nyaman we ngobrol jeung Ki Kampak teh. Ki cenah uing hirup geus ka mana cenah. Geus ka kulon, geus ka wetan, geus ka kidul. Usaha geus sagala dicabak, tapi eueuh anu berhasil Ki. Can waktu we meureun met. Bener ieu mah Ki, uing kudu kumaha ya. Uing bingung Ki. Geuning make bingung. Uing kudu kumaha deui, modal geus eueuh, nanaon geus eueuh, mobil boga 4 beak kabeh, bebek boga 3.000, ludes kabeh ngadak-ngadak weluk. Uing teh sempet Ki ampir nek muja ka naon? Nek mangkat uing ka Gunung Kawi, ngadak-ngadak etah motor nya. Neunggar tugu uingna macleng kanu solokan, untung teu kunanaon. Uing ngagantian motor. Unggal nek mangkat ka Gunung Kawi kitu wae Ki. Tah kitu teh teu diijinan ku karuhun sia sabenerna mah. Menggeus tong kikituan ayeuna mah. Sia deketkeun ka Gusti Allah, diajar ibadah, salat itu ieu. Puguh uing mah tara nincak-nincak masjid Ki, jauh uing mah jeung Gusti teh. Nya geus atuh ai kitu mah. Lamun sia teu bisa kitu, bere anak yatim piatu. Nek mere make naon Ki, uing teu boga duit. Bobora jeung batur jeung sorangan ge eueuh. Ai Ki mah aya wae ayeuna ge hayang ngopi uing eueuh. Nek ka warung eueuh nu mere nganyuk, teu percayaeun. Kudu kumaha atuh Ki? Geus ai kitu mah sia milu jeung aki cek Ki Kampak teh. Kitu kan. Kayak ku aing dibere beas bebeteung sia ku kurubukan we candaang nya. Heueuh Ki, era anak ngomong teh nya sia. Heueuh. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.